Si Ustad itu murah dompetna. Biasa nama si Ustad dina kerban rajab kieu mah sok loba jobna euy. Sok kenal dompetna kitu tukeran ku si 50.000. Ibu beli 50.000 ieu. Aduh, makan rek ngobot jeung Mang Sarkun ya teh. Mah, itu mah jadi meureun. Kun. Naon? Oh, Ustad meureun ieu. Tadi alhamdulillah ya amplop tadi tas tahilan. Nuhun ya kun nya. Banyak orang raya problem malilanya. Atuh urang ngopi heula ieu duitna. Aya problem. Untuk Ustad boga duit urang ngopi heula. Mah buru-buru tah dibayarnya. Tadi kitu mah nya, gua sing jujur halusnya manehnya. Itu lah nyetat. Nuhun nya kun. Aduh, itu duit sahanya euy. Di dompet uing ka mana? Si anjir jero lagi kuntung. Coba yang jadi naon yuk jimat naon. Aing teh itu salah nempo. Anda belum beruntung. Goblok si Ustad ka aing nipu atau rugi urang. Duit gocap aing di naon kieu di. Padahal ada jero nanti, aya puntung rokok. Jeung mohon maaf Anda coba lagi. Wah, ku si Sarkun murah gue. Udah. Rezeki udah dia mah. Gocap, lumayan. Tan, ka mana eung? Dak. Ieu rek najaban ka itu. Oh. Urang mah moal. Jadi butung tas manis bieu jeung Mang Lili. Jadi butung. Ampura tat. Urang sarua teu geunaheun beuteung jadi beuteung. Mah bisa ngilu wayahna nya. On, jadi beuteung. Tekan bae jadi beuteung malah. Urang teu kuat jadi beuteung. Sia mah alasan wae jadi beuteung kana kahalusan mah hese di bawah itu. Berarti Ustad itu, Mang Lili, udah musir. Ayo jadikeun Mang Lu daripada eno kau itu jawaban. Itu urang mah itu hayang museup ieu teh. Aya kene di dieu nih kun. Teu Tad, ieu mah nu batur, ieu nitip nu rek museup. Pun lain urang nih mata. Tadi urang jadi beuteung, bener ieu mah gitu urang batur nipitkeun. Asli badanna ge. Nah, pernah dulu kasih Ustad tuh tinggal majikum kompor dibere berkah rajaban sama walaho dulu kasih Ustad dulu asa curiga aing mahnya kata Mang Sarkun mawa majikum jeung kompor bawa ngampi ka imah kosongnya kasih Ustad pira kudu ka kelakuan ikutan euy coba kan. Yuh cilaka ieu duit gocap ku si Ustad. Cuman teh loba duitna si Ustad teh. Tapi rajarona we Bang Kuntung jeung jimat. Ieu mah kudu jujur ka si Ustad ieu. Cilaka ke cara namanya pemajikan murang mare. Allahumma sholli ala sayyidina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon kun si lain ka dia? Lain kieu Tad. Aya naon kulo mas kelemes kitu? Aduh, diga nu bararingung wae si lain. Ngabedakeun anak Tad. Tong sok era-era juga jeung saha wae. Lain kieu Tad urang teh teh nya. Tadi teh duit anu murah teh uing. Alah, kun. Rek kumaha tuh ayeuna? Nya talun bisa makan urang teh jujur. Oh, jujur. Kumaha tuh? Iya nu Ustad. Iya, geuning dompet teh diteteangan, Ustad teh kamari teh ka mana cik urang teh?
jerona teh aya kuntung. Kita urut kawari rajaban tong labu ilmi. Tanya Laingan atuh Tad, meni bau dia bukakeun teh. heueuh cetak teu gaulud kuntungan diasupkeun we. Rek kumaha tuh ayeuna? Ngalun bisa mah nu 50 dan kurang Tad, yang ka urang deui. Udah duit teh geus beak se teh. Kumaha meureun? Ah, pokoknya mah kieu Tad, kamari dilebaknya di ditu. Heuh. Aya nemangi duit, aya bejana Tad. Maot. Percaya we kanu kitu ya. Maot mah geus diatur ku pangeran. Ah, teu percaya Ustad mah. Baik ya tinggalikeun sia Tad. Diatur sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos. Tahun aja si Ustad bertapae di aing oge. Ayo Ustad. Dugi kana waktos magrib sakedap deui kirang langkungna 2 menitan deui. Mangga bapak-bapak geura siap-siap urang ngalaksanakeun salat berjamaah magrib. Ustad bae aja. Sudah mengumumkan adzan magrib, urang aing bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Kenaon sih Laingkun? Biasa Pak Ustad ke rumah ome ieu motor. Oh, ke rumah main motor. Lain rek ka mana yang main motor kun? Jadi kieu Pak Ustadnya, ieu teh di omean teh hayang ka Mekah teh. Oh, yang ka Mekah. Nyata kudu ada puan ieu mah geudinya. Gila. Mun daftar tema petak ayeuna nyata Pak Ustad hayang minta piduana. Turang ngadoanya ari maneh rek eta mah kun naon ngaranna teh rek kinit ka Mekah make motor ieu mah heueuh sing gancang nepi pokona urang ngadoa ka Gusti Allah. Nya sok Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qabla maut Amin. wa tindal maut Amin. wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Nuhun Pak Ustad piduana nya. Mun atuh sing lancar nya kun ka ituna ustaz Amin. nya nyulaykeun gorong rek maleula ieu maleula naon ngaranna teh ieu teh pucuk ka itu Nya. aya rajaban di ditunya nuhun ya Nya. si salamet. Doh, iya jeruk. Ning aratahnya, penting kuli juga kasih satu. Nyeri tuh sepejuh teh geuning si Buki kakeun didinya ngajedogna ge kenempuan jeruk ku aing diteteangan ti tadi. Balik aing ti ka imahna. Ya, Buki, geuning main di dieu. Oh, di dia tak kena poyo yang mah jeruk. Lain per urang tadi teh ka imah maneh geus mawa korang naon. Panteula teh maneh teh ka urang teh ngajual teh ke Mang Ramutan, ayeuna manusia mangus asak dijual ka batur. Har. Pan kurang mana pan kemari mayar kemang hungkul. Kurang dijual we rambutan mah. Aing mayar kemang naungku sia mana jual beli teh kitu geuning asak beli ka baturkeun. Ai mana mayar naonna mayar kemangna apa buahna? Mayar kemangna aing lamun nyok kitu mah ku aing teu lagi meureun digebregeun kemangna dibawa ka anak orang ku aing mah. Heuh taya teh jeruk rek dibayar mah. Kupangatah keneh tah. Teu hayang aing mah kamari ge sia mengomoli kemangna aing sasaku ka batur komo ieu geus arasa ke ka batur dijualna ge ku aing laporkeun sia ka Pak RT. Oh, jog bejakeun ka RT ka itu. Yekeun duit kemang ramutan Ya mas dia kene. Ini ka itu jog bejakeun ka RT jog. laporkeun ku aing sia hanya. Tuh jelema lulupatan. Naon hulu? Ah kira aku kun eta di udag jurig mah da beurang keneh we kieu mah euy. Palingnya mah lu diberi kutangnya. Jiga da masih eta mah kitu udah hutang. Tas di mana Mang Lili? Naon Sarkun? Tas
nyising orang mah buka WC di imah mah nggak saya ini tak kebon di kebon mah praktis tinggal nyuaikan juput nagong gue hari po daun sampo tinggal mepel halus tuh Alah, susah lagi gini molor itu kumaha itu ngecip doma teh. Tat. Kun, naon? Dudut. Alah, kun iku naon kun? Iku naon? Kumaha mau elemen itu mah? Ya, tat. Pada itu sudah kuanek mencit doma. Alah, siap kumaya, beun moal kabagean Ustad ieu, dulu udah mau wae mah. Oh, tong maksakeun elemen itu mah ada masa meureun mencit lagi. Nek kali itu ka Haji Burhan we. Lah, siap kun. Ya, Aduh, ya mah gagal ya mah. Moal kabagean mun hulu doma ieu mah. Alah, ya makanya hulu doma teh kata jang Ustad.